Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dang sadayana urang masih tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanes di Jomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jejerna kecelakna cimata panganten dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-21. Mudah-mudahan ku aya acara dongeng sunat sing jantenkeun panglipur kalbu panggabrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana bae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resepkeun seni budaya Sunda etang-etang mulai seni urang seni tradisional Sunda. Tong hilap mangga di-sharekeun, mangga di-subscribe, mangga di-like. Seperti yang kolong tinggal waktu mangga urang dilajeng dongeng sunat wilujeng adang. Para mitra kaum dangu sadayana, Ardi anu ngajak salat ka Narnia lantaran Narnia geus katingali huda. Narnia, ayo tatapan heula. Ardi harita, Narnia anu meletet harita males-malesan. Terus waktu sholat itu kan? Ya, ayo kang serangan sholatnya berjamaah atas lami ya berjamaah urang. Hadir kami sholat berjamaah mah. Narnia sigan hoream tapi daun antuk nama harita Narnia ini kecai. Sanajan teu mandi ku tiba wudu we Narnia teh. Narnia inget kana mukena anu memang mukena di dinya tapi mukena aya di kamar manehna. Narnia harita neuteup ka Hardi. Narnia kan mukena teh di dieu kan? Oh, cana katuh. Ih, alim ah. Cek Narnia harita nu bungeun nyokot mukena ka kamar manehna. Emang kunaon? Alim kan? Cek Narnia bari buri kidiga. Atuh, daek Ardi harita pok ngomong. Iya atuh. Canak-canak Kang. Kakara harita Narnia daek. Ardi mugakeun panto kamar. Terus seterusna nuju ke kamar Narnia. Us duarana harita asup. Narnia ngerasa kaget. Sebab kamar manehanana ujug-ujug acak-acakan teu para ruguh. Padahal peuting teh teu pernah ngacak-ngacak. Kunaon ieu kamar jadi acak-acakan kieu? Cek Narnia harita. Panginan ku Narnia kan? Teu sing sapada we. Teu acak-acak kamar dah. Terakhir teh kita nyana kelap. Tapi kunaon ieu kamar jadi acak-acakan kieu? Maka mana di mukenana? Katingali mukena anu ngalumbuk di handap. Mesti anu dibantingkeun harita. Harita Narnia ngareret ke belah juru. Itu teh naon sih? Cek Narnia nunjuk. Nah, ieu mesti ka tusuk kondenannya. Cek Ardi harita nu ningali ting borelakna. Lalaunan harita dicokot. Jelas eta di juru teh katingali tusuk konde apalagi kana gelung. Ardi harita neuteup ka Narnia. Ajeuna saha? Duka. Narnia mah kan teu pernah nganggo gelung. Di mana Narnia kudu ketujuk konde kuas kitu? Anehnya. Cek Ardi harita ngahulang. Ras ingat peuting manehanana. Di jalan papanggih jeung awewe anu cenah nyebutna eta awewe teh tos dionangan. Persis katingali ku manehna ngaborelak aya tusuk konde nu kawas kitu rupana. Buborelakan ditaretes model kawas kitu. Tapi Ardi harita teu ngomong. Papanggihan jeung awewe nu aneh lantaran lamun diomongkeun sok sieun jadi ngaruh ka Narnia, sok sieun jadi sieun atawa kumaha. Nyantos atuh urang beresan deui we kene urang si bibi we. Ayeuna urang fokus kana salat heula. Mana mukenana tuh? Itu mukenana ge di handap. Astagfirullahaladzim, kunaon mukena aya di handap sagala rupa.
Ardi harita ngerasa kaget tina hati nama tapi teu kudu teu loba omong. Nyokot mau kena seterusnya di bawah. Narnia bantukna harita nuturkeun deui ka Ardi kegancangan mung jauh. Lantaran ngerasa sieun ngerasa aneh oge, kepikiran terus kumanehna kunaon kamar manehna betacak-acakan kaos kitu. Narnia jeung Ardi nu antukna ngalaksanakeun salat sanajan hatena rada dagdugdug teu pararuguh. Dagdugdug lantaran rasa kepikiran wae kunaon kamar Narnia jadi acak-acakan. Beres salat Narnia jeung Ardi harita wiridan sakedeung. Aya Narnia mah teu wiridan keur pamolohok we ningalikeun Ardi anu memang ngawiri. Sageus beres duanana amin. Beres amin Ardi harita mali ka tukang ngasongkeun leungeun ka Narnia. Udah songan leungeun dasar poloho harita kada noteup karena irung Ardi. Narnia sakedahna Narnia suntangan kakang. Mang kedah gitu Kang. Kedah. Cek Narnia, cek Ardi. Narnia lalaunan leungeunna harita nyalongkrong. Terus seterusna tarangna adak kana pelebah leungeun Ardi. Ardi harita nyusapan kana buk Narnia celengok harita. Narnia anu can sadar harita dicelengok pelebah tarang. Narnia harita mundur. Tenang Narnia. Ibadah. Cek Narnia harita. Saterusna tarang urut cium ku Ardi diusapan harita. Ku dampaleungeun manehanana. Narnia beureum beungeut harita rada era ting kunaon dicium ku Ardi pelebah tarangna. Padahal ku tarangna hungkul anu nongnong dicium. Terus Narnia bade ngadamel teh susu mah. Mangga kamu deh ngadamel kopi. Ade. Narnia ka dapur yuk. Cek Narnia lain ku hayang-hayang ting ka dapur marangan Ardi ku sieun di kamar sorangan manehna. Nyata hayu. Duanana nu antukna cucul-cucul. Sajadah jeung mukena harita digulungkeun disimpen di sisi ranjang. Nya kitu di Ardi harita sajadahna harita disimpen di tungtung ranjang. Duanana aradirit ka dapur. Kebenaran di dapur kebenaran geus si Bibi geus utak-utak we harita. Si Bibi langsung nyamperkeun ka tapi ka Ardi. Ardi, Mohon Bi. Ari sang Ardi wengi teu ngupingna naon? Emang nguping naon gitu Bi? Bibi mah sareng si Mamang doge ka. Sieun pokona mah. Maya naon gitu Bi. Wengi teh ieu meni seperti aya nu nangis. Seperti anu nangis di mana? Cek Narnia harita palohok. Teu ngurilingan bumi di mana gitu. Seperti nyamat-nyamat saha gitu. Teu jelas. Anu jelas mah menilami keranan. Terus glubrag cenah kitu dina langit teh. Ardi harita ngareret ka Narnia anu keur palohok. Paling ge ucing Bi. Sanes ucing ieu. Ya kucing nangis kawas kitu. Ada ieu mah jalmi soalna nama tapi nya ujung-ujung mameng peos kemana kan lebih gitu. Apa ujang? Penting teh ada. Asal baga dedengean penting mah anjing bebaung terus coba. Cek Mang Ujang harita nyanyakeun kana omongan anu jadi Bibi, anu jadi pamajikanana. Nyantos banget beureunan. Kupingan eta mah. Cek Ardi harita ngarareman rasa puguhna mah. Supaya Narnia we entong geumpeur entong naon da ieu teh manehna oge sarua ngarasa sieun ngadenge kitu mah tapi dah pura-pura we manehna mah. Supaya Narnia pang-pangna mah ngajaga perasaan Narnia ulah dikasihan ke. Narnia harita neuteub ka Ardi. Bahaya sanggut paut tanah sareng kamaran diacak-acak gitu kan. Teh naon. Kamah hilap meureun Narnia. Enak naon gitu mereka. Dilari kan Narnia wangi amak-amakan. Narnia ngahulang perasaan manehanana memang amak-amakan tapi perasaan teu ngocak-acak pakaian. Teu dah, teu ngacak-acak angoan. Jeung Narnia harita bade tungkul. Panona neuteub kana tembok pari mikiran nya henteu na manehna si poho. Nyantos teh naon ieu. Cek Ardi harita bari nyokot kopi ngaleos. Bawa kopi dua nana menang manehanana. Narnia nu antukna harita iniut milu jeung Ardi. Bi, Cek Narnia harita. ada naon Bi? Ieu ujaan Neng.
Nuju ngadamar goreng-gorengan geuningan. Bade di sana ka ditu. Mohon bi. Raos digana mah jeung kopinya pinya. Kang teh. Nyarakan tenang atuh. Kayak ku bibit ka ditu geus nya geusnya. Mohon bi. Si Narnia harita langsung untuk nama nuturkeun ka Ardi. Dua nadario harita. Jepret harita TV dihurungkeun. Jam 5 leuwih saparapat ka karaoke dua nadario harita. Bari ningalikeun TV berita-berita olahraga kadang-kadang Ardi mah berita penting we resep seputar ekonomi jeung sejebat. Narnia anu harita nyekel buku pelajaran. Lantaran dina waktu harita Narnia memang rek sakola. Narnia ke bade sekolah. Oh, menawi teh masa sekolah. Narnia harita teh ngajawab. Naon gitu Kang? Teu wakang kan pada dijajabkeun gitu. Tas Narnia inget sawaktu kamari Ardi keur bebarengan jeung Lina. Tet ka Ardi. Akan terus ngajajabkeun Narnia terus bade kemana? Bade ke pasar. Mana pangan di Lina? Cek Narnia harita. Tet Ardi kare. Nah, make jeung nyareskeun pangan di Lina. Da kamari oge teu pangan ka Lina tuh. Nah, teu bautosna kamari sareng Lina. Mohon tapi kan teu sanajan akang ngahajan pangan Lina. Lina anu memang kalarasan nuju balanja ka pasar, tepang sareng akang di parkiran. Cek Ardi ngabejakeun teu bohong memang bener kitu aya. Ngan pedah Lina na anu memang istilahna nu ngajak ka Ardi. Kalarasan tepang, kalarasan akang seneng pangitanan. Ya kumaha deui atuh. Bir aku teuing akang tepang kana lumpat. Ya santuina we parinten akang kada ngobrol parinten. Narnia jempe. Pikiranana harita kesel ka Ardi. Geus mimiti deui wae pikiran Narnia anu nyangka kitu jeung kieu ka Lina. Dina dasarna mah beureunan Narnia teh cemburu ka Ardi. Ngan pedah teu bisa terus terang. Sabab awalna memang manehna kesel lain lalaki teu pikahaya. Kari-kari ayeuna sidik-sidik Ardi teh tetelag dengan kakak Kasep jeung Gagah. Nu tangtuna keur Narnia teu mikeun lamun Ardi ayeuna kudu disorokeun nu lain. Narnia. Ayeuna sok sasarengan sareng Narnia teh namina teh Indra kan. Naon gitu Kang? Cek Narnia meni langsung nanya. Ya ente. Memang tos lami hubungan Narnia sareng Indra. Naon gitu akan naroskeun kitu. Ya, apa Narnia ge naroskeun. Sareng Lina kan akang kamari. Ya akang ge 11 12 pengen hayang naroskeun. Memang tos lami kitu hubungan Narnia sareng Indra. Narnia itu cempet tengah jawab. Memang hubungan manehna jeung Indra teh lumayan lila. Kurang jempet. Narnia nikah sareng akang kaduhung teh. Cek Ardi harita hayang nyaho ngadenge eusi hatena Narnia. Narnia ngaret. Naon akang nyarios kitu? Ya akang wajibna we atuh. Hayang naroskeun hayang terang. Nah kaduhung teh na Narnia nikah sareng akang gitu. Terus mami Narnia kaduhung akang bade nyarikeun Narnia. Ardi harita tengah jawab. Narnia anu deg-degan. Pemain diantara urang terus aya kesukaan mah pengen tenaon deui. Iwati cerai pengen jalan keluar Narnia. Narnia harita neuteup ka Ardi. Slak cipanon ngecak. Akang bade nyarikeun Narnia. Sanes bade nyarikeun Narnia. Tadi dipahami heula geura.
Ai nyarios teh teu bari dibarengan ku nangis. Nya akang bade nerikeun Narnia kan. Sanes kitu, akang kan naros. Narnia mah teu kaduhung nikah ka akang. Pamiwalarana Narnia kaduhung. Terus aya di jalan anu sanes. Iwati hiji-hijina panginten urang kada cerai. Narnia harita jempe panonna ramisak. Teuing naon anu aya dina hate Narnia. Barang ngadenge kata cerai ti Ardi sanajan teu ditujukeun kur diibaratkeun hatena sapeurih tur nyeri ke Narnia. Akang bade nyerikeun Narnia. Akang tos gaduh Lina eta mah. Cek Narnia, anger we omongan teh kalina. Narnia, kunaon aya Narnia? Saha oge teu bade nyeraikeun Narnia? Akang nembe nyarios cerai kan. Kan akang ngajelaskeun sanes bade nyeraikeun Narnia. Pami di antara urang tos teu aya kasepakatan, tos teu aya kacocokan, tos aya kasapukan. Jalan hiji-hijina teh iwati cerai. Sanes hartina akang ayeuna bade nyeraikeun Narnia. Naon oge maksudna nyeraikeun Narnia kan? Teu kitu kanggo akang. Terus akang sering Lina kumaha? Nah, kalau nyangkut-nyangkut sareng Lina, aduh, jadi lieur. Ardi tungtun malah kalah lieur sorangan. Pabelit ngomong jeung Narnia. Narnia teuing kunaon deh. Asa peurih teu nyeri lamun Ardi nyebutkeun kata cerai. Narnia, enggal atuh disalin ada tos rada siang ya. Emang kunaon kitu bae siang? Sanes kunaon, akang kan bade langsung ke pasar, bade dinten ayeuna teh bade langsung ke Jakarta. Akang bade ka Jakarta. Narnia ngahul. Artina mun ke Jakarta balik penting di wae jajak Narnia. Narnia, kunaon ngahul? Berarti pami ka Jakarta akang wis wengi. Ya, teu wengi oge sih. Hoyong mah siang, tapi aku mah di jalan, aku mah keperluan anak akang di ditu, akang kitu tiasa ke Jakarta pada wisata jam sakieu mah teu tiasa. Kumaha di dituna gitu. Ya hoyong mah akang nya. Dugi ngobrol-ngobrol, naon perlu, ya ka weh deui pangintenan. Emang kunaon gitu? Teu kunaon. Mun tiasa teuing wengi teuing. Narnia harita nu ngaheulang. Bari ngomongna teh teu puguh. Panonna neuteup kana jare lepan. Ardi anu imut kegarenyo ningali budak leutik anu kawas kitu harita kan carinul we jeung carinul panonna teh. Padahal mah galak Narnia teh, tapi duka teuing kunaon. Sok kitu wae kalakuan teh. Narnia ayeuna kada dewasa, kada diajar dewasa, ternyata ayeuna tos rumah tanggi. Akang janten suami Narnia janten istri akang. Janten di antara urang teh kada sakerja sama. Maksudna kerja sama naon, Kang? Cek Narnia nu malohok. Teu ngarti manehna. Di antara urang teh kada kompak, kada satujuan. Kada saling percaya. Emang akang percaya gitu kan? Pecanan ke Narnia? Ya akang negor ke Narnia. Ira akang teu percanten ke Narnia. Narnia harita inget sawaktu Ardi ningalikeun manehanana jeung Indra. Hatena ngarasa aneh ku Ardi kunaon dirina teu geunggeureuk
dan teh kunaon Ardi tengah genggerekeun ka dirina untuk nyarekan sebagai suami pamajikan apa barangan jeung lalaki lain bari dibonceng. Ret Narnia ngareret. Narnia rek ngomong nanyakeun asa deg-degan. Dina pikiran anak sok sieun manehna GR atawa kumaha. Padahal mada manehna tapi memang kudu nanyakeun kan teuing perasaan Narnia memang kitu. Naon Narnia? Narnia harus naon? Henteu. Cek Narnia harita nu tulus rek nanyakeun. Maksudna mah rek nanyakeun. Nah ari teh bogoh kamanehanana tah henteu kunaon manehna bobogohan teh bebarengan jeung Indra Ardi henteu ngomong. Kitu maksudna merek nanya. Ngenting kunaon aya rasa gengsi jeung itu segala rupana. Pak lu budak leutik Narnia. Ardi anu kerung harita. Naon mereka ditarusin ka Akang. Nyeres naon? Maksudna kerja sama teh seperti kumaha, Kang? Cek Narnia. Mohon kerja sama teh dina urang rumah kan ayeuna urang tos teu sareng sepuh deui. Segala rupiahna kumaha urang pan ayeuna mah. Bade hideungna bade beureumna kan kumaha urang teu diungguan ku sepuh. Urang anu tos rumah tangga ayeuna paduduaan di dieu pitempatan. Anu hartosna urang teh kedah beranjak dewasa. Narnia sanaos ayeuna Narnia memang dina posisi masih kedudukan sekolah kelas 2 SMA pada naik ke kelas 3. Tapi kan tetap Narnia oke kudu berusaha keras kanggo Narnia teh hidup di masa depan. Narnia kada dewasa mulai anjak-anjak dewasa ti ayeuna keneh. Margi Narnia teh dinteun teh oge Narnia terus jantan ibu rumah tangga. Sanaos posisi Narnia ayeuna memang tujuh sekolah. Narnia anu neuteub harita. Narnia kada kumaha? Ardi ngareng panjang. Bingung. Kudu ngomong naon jeung Narnia. Ngomong kieu hese terap, ngomong kieu hese jawab. Narnia anu pada notabene keus kene ulin. Pasif-pasif masih kene resep jeung barudak laleutik, nu can ngemikiran kana itu jeung kana ieu. Ayeuna kudu dipaksa rumah tangga. Nyalametkeun keluarga. Gagantina ieu calon Ardi anu ayeuna geus tiwas. Anu hartina Narnia dina waktu harita kudu tanggung jawab, kudu mampu ngangkat anu jadi keluarga. Ya keluarga manehna, ya keluarga nu jadi kolot tangtuna. Geus jelas wayanana Narnia kawin jeung Ardi. Seutik gedena keluarga anu jadi bapakna kaangkat untuk kawiwirangan Haji Komar ngarasa bunga sanajan Narnia nu ngarasa sedih. Haji Komar bungahna manehna henteu dicemooh lantaran ngawinkeun tetep ngawinkeun. Tapi Narnia nu jadi korban samnepi ka ayeuna Narnia encan bisa mampu kumaha carana rumah tangga anu bener. Posisi Narnia nu jadi pemajikan Ardi can mere naon-naon ka Ardi boh dina tingkah atana pilaku komo deui. Da memang eta mah geus diulahkeun sementara waktu. Ku tingkah jeung laku we nu bener ka Ardi oge manehna can bisa ayeuna. Masih keneh pelin-pelan jeung itu jeung ieuna, ngarasa dirina masih keneh asa sorangan. Masih keneh boga kabogoh ka Indra nu can putus-putus nepi ka kiwari. Dina hate Narnia Ardi ursa kadal salaki pinjeman we meureunnan atana pisah salakian. Da bubuhan ku can ngarti jeung memang tadina teu boga niat. Jadi nu antukna Narnia ge jadi hirupna teh calan culun we kitu. Narnia
Entos ya kira di salini lah yuk sekarang jadi udah mangkat Emangnya jam genap tuh Kang? ya jam genap kemarin kan salin nantinya guys salin tuh sok lami kan ngomong make up ngomong naon kada setengah jam nak nya akan kadang-kadang ngantosan pan Akang mah depan di Nina kan? Dina nyamuan atuh akang mau ngajak ke depan Dina kecuali lamun Dina nah memang tepang di mana wae Ya tiasa ngahinar kan? pamit tiasa ngahindar ya pamit tiasa ngahindar secara langsung akang mal tiasa kumaha menyakan kada lumpat kan itu mungkin nyantos wae ayeuna mah urang saling ngartos dina eta nama Masa saling hatos? ya kan narnia di kampus di sekolah kan gaduh ka Bogor Amina Indra narnia ngareret harita dak di mana Mana urusan anak sareng Indra? ya jelas lah urusan nama Indra akan marupakin saingan akang pengintenan Indra ka Bogor narnia sedangkan akang salaki narnia eta mah tinggal pilih we ku narnia Masa akang tinggal pilih teh kumaha? nya teu ngartos akang narnia bade milih Indra tapi milih akang jantan tos ayeuna jantan suami narnia cek Indra hari nanti cek Ardi hari itu ngerasa jengkel nyerempet ke belah dinya lain ku masalah itu jeung ieu supaya ngarti Narnia dijelaskan kawas kitu teh Narnia dipaksa sina milih Narnia nu ngahulang redet ka Ardi lalaunan terus neuteub seukeut kan Emang dia kedah milihnya kan? Narnia teh kedah naraskeun ka akang Narnia ayeuna tos pasti dewasa lumayan sanes Narnia masih kena SMA tapi saeutikna kan pendidikan Narnia tos dewasa ayeuna teh jeung kedah memang diajar dewasa we margi Narnia ayeuna tos jantan ibu rumah tangga Narnia anu ngahulang pikiran anak sakacau Indra kabogoh manehanana sanajan Indra memang disanapeun Ardi dina rupa kakasepan jeung dina sagalana tapi Indra mangrupakeun cinta pertama manehanana sedangkan Ardi nu ayeuna jadi salaki manehanana nu tangtuna keur Narnia sanajan Ardi kasep kumaha oge pikiranana Ardi teh calon lanceuk aya rasa dina hatena teu pede aya rasa dina hatena kurang srek sanajan tampang Ardi anu memang kasep Narnia terus tengah ulang wae jadi engke di emutan mah dibawa ke mana ieu rumah tangga teh cek Ardi harita beri cengkat Narnia barang ngadenge Ardi ngomong kawas kitu harita langsung milu cengkat Maksud akang? tos ini salinila we cek Ardi beri buru-buru harita ini kaharep mung paloba-loba omong jeung Narnia Narnia nu nangtung mancu harita neuteub ka Ardi kana tongongna nu ngaleos kaluar hatena bingung dak digdug teu pada ruguh Aing kudu kumaha ieu teh? Aing kudu putus jeung Kang Indra. Nu sakililana aing hubungan jeung Kang Indra, aing bogoh. Aing nyaa ka Kang Indra. Terus Kang Ardi oge salaki aing. Tapi kunaon Kang Indra? Kang Ardi teh pernah ngamek aing jeung Indra. Aneh nah Kang Indra. Kang Ardi teh bogohan ka aing. Lebih milih Lina. Terus status aing geus jadi rumah, geus jadi pamajikan aku mah. Namun aing milih Lina. Teu bisa Kang Ardi tetep jadi milik aing. Awas. Aing teu ridho. Namun nepikakeun si Lina jadi milik Kang Ardi. Cek Narnia harita kukulutuk solangan we harita dina hatena jelas Narnia temikeun lamun kudu Ardi
direbutku Lina. Manehna rek berjuang satekah pola sakuat tenaga. Tapi dibalik eta manehanana boga kabogoh anu ngaranna Indra. Ulang deui wae. Aing tah Tuhan mertahankan Kang Ardi. Sedangkan aing sorangan boga kabogoh. Kang Ardi kan teu pernah mertahankan aing. Nah artina aing nu boga sorangan ka Kang Ardi tawa. Kang Ardi nu memang bener-bener tumi kabogoh ka aing. Kumaha teh? Cek Narnia harita nu garo-garo teu ateu ka sirahna. Bingung mikiran kejadian eta. Asa pamaliut cek pikirna. Padahal mah da kursa lean tantas. Putuskeun Indra geus aman hirupna. Kitu lamun benerna. Tapi keur Narnia dasar. Ngaran-ngaran jeung Indra memang geus lila hubunganana. Kajian kumaha ge meureunna tetep we. Berat lamun kudu putus jeung Indra. Waktu anu nyarerek kebeurang. Narnia anu buru-buru asup ka kamarna rek cucul-cucul ganti pakaian. Ganti ku pakaian biasa ku pakaian sekolah lantaran dina waktu harita memang manehana rek sekolah. Sageus beres Narnia dangdan kurang leuwih separapat jam beureunt dangdan teh. Kur make pedak hungkul. Seperti biasa dibeungkeut tua. Narnia harita nyorenkeun nanti ngaganongkeun tasna di tukang. Tebina we ucag icig jiga budak leutik. Da memang bener. Narnia awakna nu jangkung leutik ongko. Sararea ge moal nyangka Narnia anu boga muka salaki. Narnia harita nginum sergot meakeun cai anu aya dina meja. Ret kana cai Ardi anu memang setinggal setengah deui. Narnia harita kebat keluar, ketingali Ardi keur tumpang kaki we bari nyawa HP-na. Narnia anu nitip kana HP anu keur dicoko ku Ardi. Naon anu keur dilakukeun ku Ardi harita. Narnia kacida pisan hayang apalna. Kang Ardi keur nyawa HP keur naon kitu. Wah kitu kan nelpon Lina. Geus nganterkeun sakola pasti papanggih jeung Lina meureun bot deui. Nah aing milu ka pasar gitu. Cek Narnia anu boga pikiran hayang milu ka pasar. Red arti ngareret kan Narnia anu keur ngajanteng di tukangan. Narnia kunaon anu ngajanteng? Tos siang ayo. Cek Ardi harita beri cengkat terus ngasupkeun HP kana calana. Mereka pasar kan? Nya, akan mereka pasar. Emang kunaon? Narnia ge hayang ke pasar. Berdasarkan tenan ke Bobi Mama. Cek Narnia anu hartina hayang kebale enah beureun. Narnia aya ke sekolah. Naon oge ke pasar? Rek naon ke pasar? Teu kedah ke pasar. Ayo ke sekolah. Narnia merengut harita. Dina hate leutikna hayang ke pasar manehna. Lantaran hayang nyaksian Ardi papanggih jeung Lina. Cocok dina pikiranana pasti Lina bakal ke pasar di ayeuna. Narnia nu ngajanteng harita neuteup. Dina mah sekolah dah. Narnia mah sekolah dah. Masa sekolah? Kunaon wake jeung salin atuh ieu sekolah mah? Narnia, naon sih? Aya naon sih selaresna Narnia teh? Ayo ah. Sok kaliweukeun. Cek Ardi harita. Narnia mah sekolah. Cek Narnia, nekenkeun dian manehna mah sekolah. Reg Ardi harita eureun balik ka tukang. Narnia, astagfirullahaladzim. Kunaon make jeung mah sekolah segala rupa, kamari tos sekolah. Ayeuna teh sekolah deui. Ayo sekolah. Moal. Cek Narnia harita beri mundur. Sekolah. Ardi harita ngadeuketan ka Narnia, gep leungeun Narnia harita ditewak. Moal ih. Mah sekolah. Cek Narnia harita numpung sekolah. Ardi harita ngalesautkeun leungeun. Tas, tapi mah sekolah udah ke mana? Yang ngiri ke pasar. Ardi neuteub seukeut ka Narnia. Aneh cek pikiran Narnia ujug-ujug hayang milu ka pasar di mana teuing Narnia tiba heula. Satungtung apal manehna Narnia can pernah nempo ka pasar. Ari iseu mah teu sirik teh saban poe memang ke pasar. Tapi Narnia
Narnia mah bororaah ngalanggo ka pasar dasar uapan bapak nanti buka pasar buka kios buka jongkok Narnia mah tara ka pasar pisan sama sekali. Narnia naon sih pakai juga yang ngiring ke pasar segala. Narnia hayang ngiring we ke pasar hayang tara. Di mana tempat akang? Cek Narnia harita. Yantos. Ayo salin. Narnia harita lumpat asup ke jero meni aton keranan sigana. Sedengkeun Ardi ningali Narnia kawas kitu teh gogoda gue hungku sirahan. Para mitra kaum dangu sadean. Narnia anu atoheuna keranan harita terus lumpat ini ke kamar. Cucul-cucul bari ajrat-ajratan segala rupa di kamar teh. Sanggeus beres cucul-cucul spread Narnia teh make minyak. Saterusna diuk dina meja rias. Narnia harita ngolah beungeutna seperti jalma dewasa we kumaha. Takut tak segala rupa aya. Narnia harita make up sorangan. Hasilna jelas sararea ge nu ningali Narnia harita mentak bengong. Narnia anu memang geulis awak jangkung leutik. Uuk anu kucrit harita dibeureumah. Narnia harita keluar ngalangeor. Kahanapna Narnia anu make calana sepan atarapi rok sepan sama tuur. Sedengkeun kaluhurna make baju beureum. Ardi anu ningali Narnia harita noteup melohok we teu kiceup-kiceup. Narnia dititip ku Ardi kawas kitu ngaraneg bari keruk. Aku naon? Henteu ka pasar. Ke pasar. Cek Narnia anu bingung nepon Ardi anu melohok kawas kitu. Yuk. Cek Ardi harita bari deg-degan hatena teuing kunaon. Narnia anu nuturkeun ka Ardi. Narnia harita mukakeun pantau mobilnya gitu Ardi kek dua nana harita darariuk kajaji teneng bisa tukang setir jeung digigireun Ardi. Mobil dihurungkeun. Nu saterusna Narnia atanapi mobil ngageleuyeung ningalkeun eta pi tempatan. Mobil nyemprung harita nuju ka daerah Caringin Bandung. Sajroning perjalanan Ardi harita ngareretan we ka Narnia. Dina hatena ngarasa aneh jeung muji kana kageulisan Narnia. Anu kakara manehna ningali Narnia anu dangdan satekar kebek kawas kitu. Aneh Narnia dangdan memang bener-bener geulis. Sanajan teu dangdan memang geulis Narnia. Ayeuna katarah ku dangdan. Nah pantes kitu aing dapat milik Narnia. Umurna ge memang jauh jeung aing 18 aing 23. Cek Ardi harita paringan ka panjang. Narnia anu ngareret ka Ardi anu kabarengan Ardi ge ngareret harita prok. Dua teuteup harita dibantrok. Salaki jeung pamajikan anu can pernah naon-naon diri ibarat anu keur bobogohan we harita. Narnia harita ngageter gereuceuman panaon. Ardi oge harita ngamaliuskeun paneteupna ngareret ka belah katuhu langsung ngalibatan jendela mobil. Dua nana harita ngabartem eueun ngomong beureunan dina hatena mah hayang pada ngomong we masing-masing na Narnia atawa Ardi. Tapi kurasa gengsina masing-masing. Narnia gengsi rek ngajak ngobrol ti heula nya kitu di Ardi. Nu antukna sok jadi pertempuran, perang mulut biasana sok harit. Ret Narnia harita ngareret. Narnia harita pok ngomong. Nah, harita sarapan kan? Cek Narnia. Narnia memang hayang sarapan gitu. Ya, kan acan sarapan Kang Ardi ge. Cek Narnia mung eleh. Nya Narnia hayang sarapan. Kang Ardi bade. Ya, ari Narnia bade mah nya Kang bade.
Mangga teh milarian tempatna. Cek Narnia harita inti nama ngajak sarapan kan carana nu beda. Ardi ku tiba imut ngegelinyu harita. Kunaon? Teu kudu naon. Nih, Cek Narnia harita ngepekis. Ardi ngadenge Narnia ngapekus kos kitu. Ku tiba imut we ngagelinyu deui wae. Narnia ngadilak ningali imut anu kasep tur kareueut. Bari jeung hatena madag diduk teu pararugu dibere imut ku Ardi kos kitu. Narnia dah hayang nama ngagabrug ka Ardi mun teu era. Kan padahal nya kitu teh ya rasa gengsi nu gedena. Wantukna Ardi mampirkeun mobilna sageus nepi nyatana ka daerah Tegalga Bandung. Ah, di dieu we. emang di mana? Ieu tadi. Itu tuh tukang nasi koneng. Di jalan itu? Nya abang kunaon? Teu. Cek Narnia anu can pernah diajak kana jajanan emper Narnia. Jeung can pernah diajak dahar ku Ardi di ongkoh. Narnia anu neuteup parita kana tempat jualan nasi koneng anu aya di sisi jalan. Ardi mah di mana-mana geus biasa, di pasar di mana geus biasa we dahar nasi koneng anu karar itu. Di sisi jalan, sisi tempat sampah deui, di pasar Makomo. Tapi da geus biasa we sehat we Ardi. Narnia mah buantara beureun. Rada siga hayu perasaan jijik atawa kumaha. Kunaon Narnia? Akang mah biasa dahar nu kieu. Teu kunaon. Cek Narnia hari itu maksakeun turun harita. Bari panonna maneuteub ceukeut kana tempat nasi koneng. Katingali ibu-ibu anu tumpak motor harita areureun di dinya aya duaan ibu-ibu jeung budakna meureun sarua parawan. Ret Narnia harita ngareret ka Ardi. Anu kaparengan keur neuteub ka eta dua awewe nu geus nu hiji mah kolot indungna meureun, hiji mah budak ngora geulis. Cek Narnia harita dehem. Ret Ardi ngareret. Ayo ah. Teu kaop anu herang. Cek Narnia harita berleumpang pangeulan. Naon ari Narnia? Anu herang naon? Teu. Rek anjing mah kadang ngake kacamata hideung geura. Cek Narnia teh harita. Ardi kerung naon maksudna Narnia teh make kacamata hideung ka diri. Maksudna naon? Maksudna naon? Teu kaop anu herang-herang terus dititeup. Kawas kalina kitu we meureunan. Cek Narnia harita bari ngareret. Ardi harita kerung. Narnia kunaon sih? Mani sensitif deui ngakang teh. Cek Ardi harita teu ngomong deui. Kesel nu puguh nu jadina teh ka Narnia. Anu teu kaop manehanana pulang pelong, teu kaop manehanana sura-seuri. Aya we pi omonganna teh keur Narnia. Pajarkeun itu teh apa, pajarkeun ieu teh apa. Padahal mah karakter Ardi anu memang bager, Ardi anu murah senyum. Jadi dimanfaatkeun ku Narnia mah memang Ardi teh toloheor we meureunan gara-gara kamari. Kapanggih nelpon aya awewe nyatanan Lina anu ngobrol gigireunana. Terus we naon-naon teh jadi sandungan ke Narnia. Jap duanana jara rempeh. Saterusna duanana harita nyampeurkeun ka eta tempat. Kek Ardi harita diuk. Tadi Narnia. Kek Narnia harita diuk teu ngomong. Bu, ngadamel 2 piring bu. Oh, nasi koneng atau napi bubur ieu teh? Nasi koneng we. Narnia bere nasi koneng atau bubur? Nasi koneng. Cek Narnia harita sarua nasi koneng. Bere sareng ati sampe sareng nog. Ngarti sareng menaon? Akang mah bere sareng nog we. Ya, samikeun we. Sareng nog bu 2. Angko jengkol teh ieu teh. Teu kadah bu. Sanggeus bu kitu masih ibu harita ngaladangan merecak cicikna kan. Ladana seureun teu nya? Sakedik we. Ada di ladan. Rada seureun ladana. Rada seureun cenah bu ladana ieu mah. Mangga. Nah ieu tah. Tah kerupukna ya. Mangga. Sok. Cek si ibu harita. Caina bari teh manis atau nepi? Teh manis ya bu 2. Sanggeus kitu si ibu harita pak-pikpek. Sedengkeun awewe nu tadi nu duaan anu ningalikeun ka Ardi harita kareret ku Narnia. Dilak Narnia harita ngadilak ka Ardi.
pada awewe nu tadi nu geulis nu ngora keneh ngajanteng ningalikeun ka Ardi. Dina hatena Narnia pok ngomong. Dasar Kang Ardi meni sering ditaringalikeun jadi GR geura pasti Kang Ardi mah ditaringalikeun kitu teh. Kunaon sih meni taringalikeun wae ka Kang Ardi? Emang kos kumaha sih? Cek Narnia nu rada amak harita salaki tadi tingalikeun wae batur. Bari jeung manehna can ngarasakeun naon kan nu jadi salakina teh. Kesel we nu aya lantaran sok sieun direbut batur meureunnan kitu. Tet Ardi ngareret ka Narnia nu jebi. Kunaon aya Narnia? Kunaon ada nya? Cek Narnia nurutan. Ardi anu kerung. Ih, sok ararane. Ayo tadi makan sok. Cek Ardi harita. Narnia harita langsung we nyokot piri, nyokot sanguna. Terus saterusna belewak. Narnia harita ngadar sangu dibelewakkeun. Ardi anu ningalikeun anak teu kuateun hayang seuri ningali kalakuan Narnia. Kunaon Narnia teh kunaon? Kunaon teu kunaon oge. Cek Narnia harita. Bari ngadilak. Ardi anu nutupan bibirna hayang seuri teu kuat ka Narnia. Nu antukna manehna oge dahar duaan. Sedengkeun si ibu-ibu nu tadi nu tumpak motor duaan Ardi geus ararinit. Bari jeung nu saurang nama nu awewe nu orana harita masih keneh ningalikeun ka Ardi rek naek kana motor oge. Ardi ningali Narnia anu murilit harita ningalikeun jalma anu naik motor. Narnia kunaon? Kang Ardi seneng ya ditingalikeun ku istri-istri nu geulis. Saha oge nu ningalikeun ka Akang? Saha ge ningalikeun ka Akang? Sakitu tadi ditingalikeun teh pura-pura teu ningali lah. Batur ge apal. Cek Narnia harita bari kukulutuk. Tah Narnia. Eta geura tuangan masina geura sok. Pamali sok loba ieu geura. Ardi harita fokus deui kana sanguna. Narnia anu keur ngadahar sangu teu beak satengah meureun ting teu beuki ting teu ngeunah teuing kumaha. Ngan anu jelas teu beak we Narnia. Ardi mah geus beak harita. Narnia masih keneh aya nogna beak satengah. Narnia masalah ini saepkeun. Marag Cek Narnia cukup sakitu we geus. Ardi gitu bisa maksa. Geus nyebutkeun wareg banyak geus we. Nu antukna Ardi harita ngajak Narnia ini. Aya tuh aya entos mah. Bu, janten sabaraha Bu? 2 Bu. temi naon dia Den? Atau minta manis ya pinten 2. 12.5 25 janten 30 hiji deh. 30 hijinya. Ardi harita ngaluarkeun duit 100.000. Teh nu ahli tadi ujang. Bisa dapat Bu. Iya tuh Bu. Harita Ardi ngaluarkeun duit 50. Duh, teh cenah ya angsul tuh. Biasa Bu, biasa. Nuhun pisan Bu. Nuhun pisan atuh ujang, mah nuhun pisan. Cek si ibu Harita beri duit tadi suhun. Narnia Harita ngareret ka Ardi. Ardi menit makirin keranan ka Ardi teh. Duit 50 makin dibikin sawahari angsulna. Cek Narnia Harita muji kana kabageran Ardi anu teu medulikeun duit angsul sa peser. Dua anak naik kana mobil. Narnia Harita kutipan neuteub seukeut kana pipina Ardi anu neuteub ka jalan. Narnia harita ningalikeun we ka Ardi. Bangun anu geugeut nakaranan ka Ardi teh. Pok Ardi harita ngomong ka Narnia bari ngareret. Nu kaparengan Narnia oge keur neuteub ka manehna. Narnia. Hah? Cek Narnia harita. Saresna Narnia bade ka ngiring ka Akang bade naon sih? Kumaha ditu si teras, tulis terangkeun. Narnia yang terang di mana Akang di calanana? Cek Narnia. Oh. Ardi kur ohria we harita. Jap duanana jempe. Duanana siga eueuh omongeun tapi dina hate masing-masing nama nyong coblak. Narnia pang-pang nama. Yang nyaho di mana tempat Kang Ardi teh? Tah henteuna kaos kumaha sih sebenarnya? Cek Narnia harita. Mobil ngaleak ke belah katuhu. Sanggeus kaliwatan leuwih panjang. Mobil terus nyemprung harita. Saterusna mobil henteu mapai jalan bebas. Langsung belok harita ka jalan kopo. Saterusna engke belok ke belah katuhu tidinya. Mobil saterusna nyemprung harita nuju ke jalan Caringin.
Sageus nepi tekung sirila katingali macet na didinya loba pasar lantaran waktu anu memang isuk-isuk keneh jalma-jalma anu baralanja-baranja. Narnia nuruat treret kadekenca kakatuhun ningali jalma-jalma anu sibuk baralanja jeung anu asong-asongkeun dagangan anu tinggorowok segala rupa araraya dina waktu harita. Para mitra kaum dangu sadayana. Mobil harita lalaunan asup ka kerumunan jelema rek diparkirkeun kana tempat parkir umum anu aya di jero pasar. Ardi geus dirinya keneh geus loba nanya ibu-ibu. Para pedagang nu lainna maklum kesebutna didinya mah Ardi teh bos besar. Sanajan memang levelna masih di bawah nu jadi mitohana nyaeta Pak Komar. Tapi santeuna Ardi anu boga jongkok dua, anu hiji nyaeta jongkok kolontongan sedangkan anu hiji deui jongkok tempat jualan buah, jongkok glosir buah anu tara diecerekeun tangtuna dibelina ku pedagang-pedagang keneh di pasar eta jeung pasar-pasar anu lain. Reg mobil harita eureun di hiji tempat anu mana eta jongkok teh kacida pisan gedena. Aya dua jongkok anu dihijikeun. Pagawena oge loba. Kabeneran eta jongkok teh kasebutkeun jongkok panghareupna tur istimewa. Loba ranganana rame nakerana. Narnia. Aya jongkok akang. Narnia ngareret. Iya jongkok akang. Narnia ngarasa heran. Sebab bener jongkona tetela geuningan gede sajabana gede teh rame deui pagawena oge aya lobana katingali nu digarawe teh aya awewe jeung lalaki nu katempuna rarapih tur gareulis awewe mah. Ini seueur karyawana Kang. Karyawana mah mung aya 12 urang. 12 urang? Atuh ageng Kang. Ya da margi kelontongan ieu mah. Sareng di dieu geus yuk. Cek Ardi teh bari majukeun mobilna deui. Tekung sirila heureut ka sahalangan sabaraha jongkok nu bubuahan hunggul. Katingali harita jongkok anu gede di sarua ngan eusina buah pakan hunggul anu dina bok pararinu. Katingali nu digawena keur darariuk harita aya kana limana. Da ieu hiji, da ieu mah glosir akang, glosir bubuahan. Sami nu sabelahna kan glosir si bapak. Emang itu glosir bapak gitu? Ya. Tadi sabelain anak glosir akang. Gitu. Narnia beki malohok wae. Teu nyangka salakina ngabogaan pasar anu sakitu gedena. Ayo, berangkat parkiran. Emang nyimpen mobil di mana? Itu di parkiran. Narnia harita kareretan wae kana toko-toko toya didinya. Atau dituduh-tuduhkeun ku Ardi aya glosir anu jadi bapakna sobar hiji glosir didinya. Nu bapakna kasebutkeun bapakna mah bos gede atuh didinya. Ardi mah disebut anak buahna. Lamun eueuh barang teh sok nyokot Haji Komar kadang-kadang. Haji Komar nu ayeuna inungna Narnia teh geus bapakna Narnia geus jadi mitoha tangtuna keur Ardi rasa genah we asa aya pamuntangan ayana Haji Komar. Mobil geus nepi ka parkiran. Mobil harita diasupkeun ka parkiran. Sanggeus duanana nonton sanggeus mobil diparkirkeun duanana harita jerut tarurun. Ardi diburu ku barudak-barudak nu dirinya. Pardi, ka mana wae? Sabaraha poe teh ka dieu nya? Kamari kepan ka dieu. Sampai parkir di hareup kembali mah. Oh, nya. Pamajikan. Sararea harita teh ngomong. Muji kana kagelisanan pamajikan Ardi anu memang nu kakara dibawa ka pasar. Tapi ka anyeleng cenah nempona. Teu bosen ningali Narnia anu imut
budak leutik sigana teh. Sararea harita muji karena kagelisan Narnia bari tingkir resek we jeung babaturanna ngarobrol. Kan pernah teh kadenge ku Ardi. Ayo ini geus satunya. Urang rek ka jongkol ya. Oh nya Pak Ardi sok. Narnia harita ngadeukeutan ka Ardi. Sedangkan Ardi nu ngodok sakuna pikeun rokok sabungkus ka barudak anu aya di dinya. Jadi nya udud ya. Barudak nu aya di dinya teh tukang parkir sawareh mah nu ngajaraga di dinya. Atoheuna karanan sabab Ardi memang bager kamarana. Kadang-kadang duit 50.000, 20.000 sok marere we Ardi mah. Lain kur duit parkir hungkul tapi duit sapopoe sok mere wae. Mantak barudak teh alutna karanan ka Ardi. Narnia anu bengong deui wae ningali Ardi anu bagirna karanan ka barudak-barudak. Ku tiba neuteub wae ka Ardi. Ayo Narnia. Enggak. Cek Narnia harita. Narnia harita leumpang ke gereja lantaran jalan anu dipake leumpang teh rupanya rada becek tapi tingna tos hujan beureun. Tapi teu bisa kumaha, hampir aku kudu digandong ku Ardi mana era atuh. Nah, pada nyimpan heula mah ka kios papa. Apa nagan teu aya? Ya, siapa memang teu aya. Teu aya mah nya moal atuh. Harita anu ngageroan ka Ardi. Oh, Dik. Cek nu ngageroan harita. Nu ngageroan teh nyatana ti kios nu jadi bapana. Mang Nanang geuning. Iraha ti Garut, Mang. Kamari puguge ti Garut teh. Kumaha cager, Dik? Alhamdulillah. Oh, iya Neng Narnia geuning. Mohon Mang Nanang. Cek Narnia nu apalin ka Mang Nanang. Sabab Mang Nanang sering ka imana. Mang Nanang teh mangrupakeun supir biasa we di pasar tukang untaran teh itu ieu. Jadi sering pisan hampir saban poe ka imana teh. Jadi Narnia sanajan tara ngobrol tapi apaleun ka ngaran Mang Nanang. Aduh, mun atuh tiap dinten atuh Neng ka pasar. Asep nya di pasar mah. Mohon Mang. Cek Narnia bari imut negeranyo. Mang, esat Mang. Manaon oleh-oleh tiba di Garut Mang? Manaon? Arek mah suuk tuh. Tadi suka wening suuk kieu. Mau loba kitu Mang. Ai loba mah teu bisi eudeuh pada ngulup tapi keur mah eta Mang. Narnia eudeuh suuk. Narnia harita keur tiba neuteub we hungkul ka Ardi. Hartina nya. Nya Mang. Saeutik we Mang tong loba teuing lah. Oh da aya tuh kewetnya sedapnya. Cek Mang Nanang harita beri asup ka jero toko. Dasarna teh sok diluhureun toko manehna padahal eta toko teh aya tempat sarean di luhurna. Kan tadi disebutkan 2 lantai we kan pada aya we gitu tempat sare. Mang Nanang geus turun deui bari mawa sakeresek suuk di Garut oleh-oleh cenah. Ieu Jang sok geura raos da para rencing sok karolot ieu raos dah. Duana teh Bang nya bari ka jongkol aya. Mohon mangga. Sararea babaturan Mang Nanang oge nu aya kana sababaraha urangna haritana. Nareuteub seukeut ka Narnia bangun anu kabitana karanan ningali Narnia anu lempay katingali tur geulis. Ardi mawa Narnia harita ka toko nu manehanana. Pas asup Ardi harita sararea karyawan harita manggut aya kana 12 urangna karyawan. Tukang panggul, tukang naon, tukang itu jeung ieu sagala rupa. Pelayan mah kur aya ke depan. 5an beureutan awewe hungkul pelayan mah. Kan loba mah lalaki udah abuhan tukang itu tukang ieu teh ya. Hubungan 2 toko dihijikeun jadi lumayan lega. Jadi lamun karyawan saeutik teh sok sieun itu jeung ieu na langananana soalna loba pisan gitu. Samalah dagang teh dikaluarkeun sawareh mah. Pas datang Ardi sararea harita manggut. Tika. Mohon Pardi. Cek wanoja anu ngaran Tika anu buukna panjang harita meni hideung buukna teh. Make baju bodas, ka handapna celana hideung. Narnia barang ningali Tika harita ningali ka luhur ti luhur nepi ka handap. Tika anu tungkul harita digeroan ku Ardi. Tos aya nu lebet barang tapi tacan dinten ieu ayeuna di Losir. Tadi anjing hungkul Pak, anjing kene puguge kaleresan. Ya sembako gitu Pak. Tapi tos di pasihan datana ieu na sagala rupina. Atos Pak, kantun pangintenan kantun celengna ke mah. Oh gitu. Ari Omai kemana Omai? Mang Omai teh nuju keluar sampai dengan ngajajak barang Pak. Nuju ka naon namina teh.
Antepani pengen tunduk ke mananya. Oh gitu nya syukur atuh. Sabaraha urang anu kaluar ayeuna? No ngajajab barang teh ayeuna teh aya opatan gitu, opatan mohon. Ah, berarti eh karena naon da? Namanya teh nyanak mobil Pak Haji hiji. Teras oge anu hiji deh mah nyabobok-bok nu bapak be. Oh, Narnia harita barang ngadenge bok anu bapa. Hartina Ardi teh lain kur boga hiji mobilna, berarti boga dua meureunan. Hiji bok, hiji mobil biasa. Sedangkan motor-motor Ardi memang boga didinya teh paragi khusus karyawan tapi lain motor halus, motor baradutut we biasa. Kur paragi ngeuntirkeun barang aya kana tiluna motor Ardi teh didinya. Mun sore parake ulin, beres toko beres parake ulin ke barudak. Dabuhan motor biasa gitu. Kadang-kadang aya nu kosong hiji motor teh ku sabeulahan. Ngaranna ge motor